Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah didanget ieu mang tiasa nepungan dari dulur dangu sadaya dina acara anu maneuh dongeng Sunda di tepasna dongeng Mang Otong channel. Hayu urang di dieu siling duakeun mugia urang aya dina panang tayungan Gusti nu welas asih, dipasihan yuswa anu panjang tur barokah, dikucuran rizki nu ageng tur halal, dipasihan pakasaban anu nyaman tentrem, oge ditebihkeun tina sagala rupaning balai atanapi musibah. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun kadulur dangu sadaya anu tos ngarojong kana nanjeurna ieu channel, oge anu satia manco satia ngadangukeun dongeng Mang, oge satia ngadepongan kolom komentar, oge kangge dulur dangu anu nembean pisan nepangan ieu channel mangga di subscribe heula, ditoel tombol loncengna supados kenging pemberitahuan atanapi notifikasi lamun emang ngalajengkeun hanca dongeng anu katunda. Teras diacungkeun jempolna, kritik lan sarana diantos pisan ku emang di kolom komentar. Hatur nuhun tina pangrojong dulur dangu sadaya. Hayu urang teraskeun cariosan anu katunda dina jejer carios Dendam Dedemit Gunung Halu Yasana Ki Dagar bagian anu kaopat. Ulah hilap curu cikopina kaparayun. Hai tot. Wahon anu ditumpakan ku Ki Ade jeung Ki Yudi ngadius ninggalkeun dayeuh Bandung, ngambah jalan hideung jog anjog ka cadas pangeran. Wahon majuna beuki alon kulantaran jalana tambah arula arile kawas oray keur ngaleor. Cadas pangeran teh baheulana tempat bajuangna Pangeran Kornel ti Sumedang Larang anu ngayakeun perlawanan ka penjajah kompeni. Nya didinya anjeunna nemasing pati tumekaning perlaya toh pati jiwa raga pikeun merjuangkeun kemerdekaan bangsa. Teka catur di jalana, sanajan bari ngeureuyeuh wahon geus nepi ka dayeuh Sumedang. Sade udang euy, geus nepi Sumedang ye. Ki Yudi ngagorowok ti harup mobil, maksudna mah pikeun ngahudangkeun Ki Ade. Da apaleun yen sobatna teh sare, sabab kerekna kadenge ngegrek naker ngelehkeun gandengna mesin wahon. Teu ngadenge aya jawaban, kalahkah ditembalan ku kerek anu beuki gegelegeran. Pok Yudi ngomong ka supir, "Eureun dihareup we Pir." Cekit sorak rem ditincak, reg wahon eureun. Kalacat Ki Yudi mancat ka tukangeun wahon pikeun ngahudangkeun sobatna. Ari breh teh Ki Ade keur ngabugigag we. Kerek dina luhureun tumpukan karung sayuran, bibirna calangap, baju palebah dadana geus jibrug ku dahdir. Dek, udang euy, geus tepi Sumedang ye. Ceuk Ki Yudi bari ngaguyah-guyah awak Ki Ade. Kewe lah,
Sakudung deui. Ki Ade kalah kulihat bari kumetap. Itu geus dipesenkeun cikopi jeung tahu Sumedang haneut. Ngeunah geura bari dilontongan. Mana Yud? Mana? Si kehed. Ari ngadenge dahareun we hudang. Hayu turun heula. Jut duanana tarurun. Tuluy nyamperkeun ka pantos supir. Nepi dieu we kami mah. Hatur nuhun pisan Kang. Ceuk Ki Yudi bari song ngeupelan duit 1000 perak kana leungeun supir. Ku supir ditampanan. Da ilaharna kitu zamanna harita mah. Gerung. Wahon maju deui neruskeun tujuanna ka Jatiwangi. Wahon geus teu katembong ngaleungit tina pengkolan. Ari Ki Ade jeung Ki Yudi masih ngajaranteng sisi jalan. Dayeuh Sumedang teh kaasup kota leutik. Ngan sanajan leutik tapi kotana resik. Bara resih pika betaheun. Poe geus maju ka beurang. Tapi di pasar Sumedang masih rame kunu dagang, boh kitu deui kunu balanja jeung tukang beca. Ki Ade jeung Ki Yudi asup ka warung sangu hareupeun pasar. Nu boga warung geuwatna nyaman di dareh deh. Aden teh bade tuang atanapi bade ngopi? Bade ngopi Bi. Ngan tuang heula. Tembal Ki Ade bari kop kana cau Ambon 2 siki dina meja. Belewak dihuapkeun. Mangga atuh, caralik bade sareng naon tuangna? Cek si Bibi deui bari seuri rada kagugu meureun ku jawaban Ki Ade. Kuring mah jeung sumur jengkol, sambel, goreng tahu jeung endog asin. Mun aya mah endogna endog soang Bi. Ide deh. Ari si Aden atuh moal aya endog asin tina endog soang mah. Aya ge tina endog hayam atanapi endog bebek. Tembal si Bibi beuki nyerengeh lucu ku pamolah tamuna. Sok teu wareg Bi ari endog hayam teh. Nya make endog bebek we ti lumah. Sumangga entosan sakedap. Ki Yudi ukur mesem teu aneh nempoki Ade kitu teh. Da geus hirup babarengan belasan taun lilana ti saprak masih barudak keneh tepi ka jadi bebesanan. Ari Aden bade tuang sareng naon? Si Bibi ayeuna mah nanya ka Ki Yudi. Kuring mah jeung goreng hayam we, tambahan we ku sambal jeung peuteuy 2 papan mah. Jawab Ki Yudi bari nunjuk peuteuy ngora anu ngagantung di luhur meja manipik kabitaeun. Teu lila si Bibi datang ngasorkeun pesenan Ki Ade jeung Ki Yudi. Celebok duana nengahan capiring sewang-sewangan. Ki Ade mah nepi ka nambah 3 piring daharna teh. Geus beres dalahar maranehna mesen cikopi. Kemana hula atuh Yud lalampahan teh? Ceuk Ki Ade. Gampang atuh. Kari ngajugjug ka gunung itu tuh. Tembal Ki Yudi bari nunjuk ka beulah kaler. Katingali ti kajauhan Gunung Tampomas ngajegir bari puncakna kalimpudan ku mega. Barang keur kitu lar aya sapasang jajaka jeung wanoja ngaliwat ka hareupeun warung sangu. Sigana mah geus balanja ti pasar. Yud, siga Rahmat nu bieu ngaliwat teh euy. Ceuk Ki Ade. Rahmat mana ieu teh? Rahmat teh loba. Rahmat tukang rebab atawa Rahmat tukang lauk ti saguling teh. Ki Yudi kalah malik nanya. Lain Yud. Rahmat Bandar Bako baturna mawar bodas anu urang Cipanas teh. Ceuk Ki Ade deui. Nu baleg tetenjoan teh hudang hees mah sok sakatempo. Manya jauh-jauh aya di dieu. Ki Yudi tacancang caya. Bener Yud. Apal dewek mah da kungsi ngalalakon bareng atuh basa ngarurug markas maneh di Gunung Bohong teh. Ki Ade yakin kana panempona. Hayu atuh hari bener mah urang susul.
bisi kaburu jauh. Di sabaraheun sadayana? Ceuk Ki Ade. 350 rupiah Den. Jawab si bibi. Kusiwa Ki Ade ngaluarkeun kanjut kunangna. Cereng urut dahar dibayar. Geus kitu mah duanana buru-buru lempang rurusuhan rek ngudag anu disangka Rahmat teh. Tuh Yud, keur narangtung nungguan oplet ngaliwat. Ceuk Ki Ade bari nunjuk ka jajaka jeung manoja anu ngajanteng peuntaseun jalan. Mot, Rahmat. Donggoan Mot. Ki Ade ngagorowok. Jog duanana anjog pajonghok jeung si jajaka anu emang bener pisan. Rahmat si jawara raheut hatena. Ae geuning Ki Ade sareng Ki Udi. Rahmat ngaguabrug ka Ki Ade terus nyalaman ka Ki Udi. Aduh Mat, panjang caritana. Ke ari kawin teh mah teu ondang-ondang. Geus teu ngaku ka Ki Ade teh. Ki Ade jol nganaha-naha. Saha nu nikah Pak? Da kuring mah can boga pamajikan. Ari eta saha nu gulis gigireun? Tadi ge geuning leumpangna pakaleng-kaleng. Oh iya mah nepangkeun Pak, ieu teh Neng Tasri, Neng Tarsi, putrana tua kampung Pangjeleran. Ceuk Rahmat bari matana ngagiler ka Nyi Tarsi. Nyi Tarsi bareu bebeungeutna disangka pamajikan Rahmat teh. Bungah aya, isin aya. Bungahna atuh dah eta anu dipikaharep ku Tarsi salila ieu. Hayang ka untun tipung katambang beas ngadahup ka Rahmat. Isina pedah kanyahoan pakaleng-kaleng bari dipokeun pisan hareupeunana. Geuwat Tarsih munjungan ka Ki Ade jeung Ki Udi bari popna teh. Nepangkeun abdi pun Tarsih. Geus ti mana Mat? Maneh teh? Nah aya di Sumedang geuning? Tanya Ki Udi. Nembe mah parantos ngicalkeun kolobot gaduhna bapana Tarsih. Bari ieu jajab Tarsih balanja acuk. Ari abdi dugi ka Sumedang mah panjang Pak lalakona. Kin urang pedar di bumi sepuhna Tarsih we atuh. Jawab Rahmat. Ngareret ka Tarsih maksudna mah menta kasaluyuan yen Ki Ade jeung Ki Udi teh rek diajak ka imah Ki Adma bapana Tarsih. Tarsih surti pok manehna mayuran. Mohon Pak, di bumi we urang teraskeun ngobrolna supados rina atuh ngarerebsakan tenan di ditu. Ki Udi jeung Ki Ade silih pelong puguh asa mobok manggih gorowong ngadenge kitu teh. Da puguh keur baringung kudu kumaha nyalampah. Ya bapa mah ngiringan we Nyi. Ari sakin tena Nyai sareng sepuh Nyai teu kaabotan mah. Moal atuh Pak, komo pun bapa mah jalmina bageur. Jawab Nyi Tarsih bari imut ngagelenyu. Geus rempug kitu mah kabehanana caricing nungguan oplet. Lar oplet ngaliwat srog eureun hareupeun Rahmat sababatur. Celek kabehanana numpak oplet. Piur oplet lumpat bari kenal potna disadat totorototan. Teka rasa di jalana urang kocapkeun we Rahmat sababatur geus tepi ka lembur Pangjeleran. Hiji lembur anu subur di sisi walungan Cipeles. Sawahna hejo ngemplok, da caina curcor tara kakurangan. Pon kitu deui kebon jeung huma tiap panen sok mujakil sabab taneuhna subur. Assalamualaikum, sampurasun.
Rahmat uluk salam barang nepi hareupeun golodog imah Ki Adma. Waalaikumsalam. Rampes. Ti jero imah aya nu nembalan. Kolotrak panto dibuka, pecenghul teh Bitini pamajikan Ki Adma nyaeta indungna Nyi Tarsih nu kaluar. Geuning, Rahmat geus mulang. Aya tamu di mana ieu teh? Iya Bu, rerencangan ka Rahmat. Nyi Tarsih pangnembalkeun. Oh, mangga tuh kalebet. Cek Bitini nitah tamuna arasup ka imah. Rahmat, Ki Ade jeung Ki Udi geus ngariung dariuk di tengah imah. Ari Tarsih mah langsung ka dapur rek popolah nyiapkeun susuguh pikeun tamuna. Bu, ari Bapak ka mana? Rahmat nanya ka Bitini. Bapak mah nuju ngarori sawah. Kedap deui ge uwih jang. Tuh geuning dongkap. Cek Bitini bari nunjuk keluar. Bener wae Ki Adma ngarongheap tina tikungan jalan anu arah ka sawah. Didudukui rabet lempang salse bari manggul pacul. Jog kana golodog kalacat katepas terus uluk salam. Assalamualaikum. Dijawab meh bareng kunu ti jero imah. Waalaikumsalam. Loh, geuning seueur kamu ieu teh. Ki Adma rada heran di tengah imah nyampak loba jelema. Ieu rerencangan abdi ti Batu Jajar, Pak. Jawab Rahmat bari terus nyalaman Ki Adma. Nuduaan oge nurutan nyalaman bari saling ngawanohkeun ngaran. Sanggeus nyimpen pacul bari salin baju Ki Adma ngilu ngariung di tengah imah. Pok Ki Adma tumanya kanuduaan. Jaleusna aya pamaksa naon Ki Ade sareng Ki Udi dugi kalunta tebih-tebih ka Sumedang teh. Cik atuh bejakeun ka kami. Susuganan kami bisa mantuan. Hatur nuhun Ki Adma satu acana. Kieu ieu teh kami duaan teh nuju maluru hiji jawara awewe nu katelahna mawar bodas nurutkeun beja nu beunang dipercaya saurna nuju aya di wewengkon Sumedang. Sugan eta Ki Adma kantos ngadangu kabarna. Ki Ade anu ngajawab pananya Ki Adma. Mawar bodas teh keur tenar di wilayah Sumedang mah Ki Ade. Manehna nu mantuan sakumna rahayat Sumedang numpes komplotan-komplotan begal anu remen ngaranjah pilemburan. Kitu deui anu sok megatan di jalan-jalan anu tiiseun. Dibasmi ku manehna sosoranganan. Kabarna mah manehna ngubrak-ngabrik sarang begal di Gunung Tampomas. Tah sanggeus eta can kadenge deui kabarna. Ki Adma nerangkeun bari pepeta. Ki Ade jeung Ki Udi silih pelong. Pok Ki Udi nyarita. Tah berarti kabar nu pandeuri teh mawar bodas aya di Gunung Tampomas. Urang kudu nyusul ka ditu deh. Cek Ki Udi dari anaker. Ki Ade ukur unggul. Sanes Pak. Nah aya kejadian naon atuh dugi ka milarian mawar bodas teh? Abdi teh acan ngartos ieu teh. Rahmat anu tadi panasaran akhirna nanya ka Ki Ade. Wanjang lalakona mah kieu geura. Derok-dok bae Ki Ade medar lalakon anu kaalaman ku manehna ditataan hiji-hiji teu aya anu kaliwat. Tah kitu mat lalakona teh. Ceuk Ki Ade mungkas caritaanana. Geuning manina teuli nya guruna si Buyut Jagalpati teh. Rahmat gogodeg bari kumecrek. Ki Adma mah ukur olohok ngabandungan dongeng Ki Ade teh. Teu nyangka yen tamuna teh balad-baladna mawar bodas anu ku urang Sumedang mah dipikayungyun jeung dipikaserab.
diteruskeun deui ngawangkongna. Ayeuna mah sumangga taruang heula. Bitini ngurunyung ti dapur bari mawa nyiru pinuh kudahareun dituturkeun ku Tarsih anu ngelek boboko bari mawa keler. Sor sangujeng sapuratina disodorkeun ka hareupeun tamu. Sangu beureum ngabul keneh anyar ngakul direncangan ku bakakak hayam kampung. Sambal tarasi mani medok dibaturan ku lalap jengkol ngora, daun gedang dicampuran pucuk jambu. Lain euy, ari ngilu ngalalakon kaki dalang mah subuhnya barang dahar wae. Ki Ade ngaharewos ka Yudi bari nyarengeh. Kandeng dek, ieu urang teh keur na jero dongeng, ulah ribut wae geura dahar kadinya. Ki Yudi ngagebes kaki Ade. Ulah diarantep wae, hayu geura urang tuang sasarengan. Ceuk Ki Adma bari ngalasan sangu ti heula. Geus kitu mah atuh kadawak wae Ki Ade jeung Ki Yudi kana sangu tuluy paheula-heula metot bakakak hayam kampung. Rahmat oge ngilu nyiuk sangu. Brak sarerea barang dahar balakecrakan suka bunga garumbira. Wanci geus tengah peuting di lembur pangjeleran kaayaan geus sepi jempling. Ukur sora jangkrik jeung cihcir anu masih kadenge disada. Kakapeungan sora kohkol ditakol ti pos ronda mere tangara yen wanci maju ka peuting. Di imah Ki Adma mah sabalikna, tambah peuting teh lain tambah sepi, kalah tambah rame. Ki Adma nanggap lalakon Ki Ade, silih bejakeun luang jeung pangalaman. Kitu deui Rahmat teu tinggalin nyaritakeun lalakona anu guguru deui terus ngumbara nepi ka wilayah Sumedang. Lalakon basa ngayonan daeng kalegata ge teu poho dicaritakeun. Barang keur pogot-pogot nangawangkong kadenge sora kohkol ti pos ronda, sorana tarik bari ditihtirkeun. Mere cicirieun yen aya musibah. Puguh we sarerea curinghak. Aya naon nya? Ki Adma cengkat da manehna ngarasa nu jadi katua kampung di eta lembur, jeung boga rasa tanggung jawab anu gede. Urang tingali we Pak ka pos ronda, ceuk Rahmat bari geuwat muka panto. Rahmat mah di dieu we heula, jagaan imah jeung si Nyai. Kun bapa anu kaditu. Ki Adma nyaram da melang kanu di imah. Nyamat kun bapa jeung Ki Yudi nu maturan Ki Adma mah, ceuk Ki Ade ngilu nyaram. Rahmat eleh deet kapaksa manehna unggeuk. Gap Ki Adma kana bedog nu ngagantung dina bilik. Jurut turun ti imah dibarengan ku Ki Ade jeung Ki Yudi. Sanggeus tepi ka pos ronda jalma geus rame ngagimbung. Aya naon ieu teh Sarju? Ki Adma nanya ka Sarju anu kabeneran peuting harita bagian ngaronda. Itu aya kahuruan wetaneun lembur Ki, jawab Sarju bari curugna tutunjuk ka beulah wetan. Sarerea bareng ngaliuk kanu ditunjuk ku Sarju. Ari breh teh bener we katempo, seuneu mani ngabebela ti kajauhan haseupna ngelun ka luhur. Waluh, hiana imah mangko himeta mah nu kaduruh deh, cirina deukeut tangkal kalapa tuh, ceuk salah sahiji kolot bari nunjuk ka tangkal kalapa sisieun seuneu anu keur ngabebela. Ayu balareha geuwat urang tulungan anu kahuruan, ceuk Ki Adma ka sakumna anu hadir. Mangga ngiringan, jawab nu hadir teu talangke
sakur nu jagjag mah ting beretek lalumpat muruka imah nu kaduruk. Di pos ronda kariduaan ukur Ki Ade jeung Ki Udi, manehna mah teu ngilu muru nu kahuruan da aya nu dicuriga. Lagu lama nu kieu mah nya Yud, ceuk Ki Ade bari ngahehe seuri. Heeh, siasat paranti urang baheula Dek. Mun rek ngabegal di kaler, malem imah di kidul. Mun rek ngarampok di kulon, nya ngaduruk imah di wetan. Tembal Ki Udi bari nyerengeh. Hayu atuh, urang teh ka kuloneun lembur, da sidikna kahuruan mah aya di wetan. Ceuk Ki Ade deui. Hayu atuh, ceuk Ki Udi bari ngablesat miheulaan lumpat ka belah kuloneun lembur pangjeleran. Kabiasaan sok ninggalkeun kitu teh. Blesat. Ki Ade oge nuturkeun lumpatna Ki Udi. Sangkaan Ki Udi jeung Ki Ade teh henteu nyalahan. Barang srog ka sisi lembur belah kulon, di hiji imah anu rada sigrong aya 3 jalma make papakean sing sarua hideung, bari ditararegos keur nyokel panto hareup jeung jandela. Aduh, eluh. Hahai, top. Waktos na dulur dangu sadaya tanya kapan. Emang cekapkeun heula ieu cariosan semet dieu. Mugia urang dipasihan yuswa nu panjang tur barokah nu insyaallah tiasa patepang dangu deui di cariosan anu salajengna. Mang nada hampura ti samudayaning kalepatan boh tina medarkeun ieu dongeng atanapi tina ucap kecap bahasana oge tina hasil rekamana sawantena seueur nu araneh kitunya. Hampura ieu kadulur dangu sadaya. Pileuleyan sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Urang tulungan anu endahna nu bagus nu baikna nu saena. Urang alungkeun anu barututna. Emang seja undur diri. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.